Oke, sahabat channel Ad78Dol. Berjumpa lagi dengan video saya. Kali ini saya berada di rumahnya Mbah Cece, salah seorang pakar dari Tarawangsa yang ada di Sumedang. Ya, beliau selain daripada pakar, beliau juga merupakan salah seorang keturunan para tokoh Tarawangsa yang masih ada dan masih eksis di bidang seni Tarawangsa. Beliau masih eksis memelihara dan mengembangkan, dan juga sampai murid-muridnya juga sampai ada yang dari Eropa. Ya, selain dari murid yang di negara Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara. Seperti kita ketahui bahwa Tarawangsa merupakan salah satu aset budaya yang masih ada dan tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga dikenal di dunia. Bahkan kerap kali dalam event-event tertentu di Eropa, Amerika, bahkan di negara yang lainnya, ini seringkali menjadi pengisi acara yang diapresiasi oleh orang-orang dari negara yang lain. Untuk itu marilah kita atau saya akan mencoba mewawancarai beliau seputar sejarah keberadaannya, kemudian eksistensinya juga perkembangannya pada saat ini. Selamat menyaksikan. Teh kieu aya Tarawangsa teh panginten alat ngajemput pare ti Mataram. Aya Tarawangsa salaresna mah eta teh singkatan dua perangkap, nyata singkatan kacapi sangrebab disebatna Tarawangsa. Aya Tarawangsa teh singkatannya eta Tarari Wali Salapan. Jadi panginten eta teh pada mulan kayak nyiptakeun wali Tarawangsa teh. Asalna mah kacapi we sangrebab mung nalika ditaros naon ieu Tarawangsa nyaeta Tarawangsa teh Tarari Wali Salapan. Ai Tarari teh pada mulan kayak ngadama Wali Salapan. Duka wali nama duka nu mana? Namanya da seueur wali teh nya. Da seueur wali teh painten nya cinak nama painten Wali Cirebon, painten Peryogi Bibit Pare ka Mataram nya. Gitu. Janten eta teh alatnya nak bibit pare ti Mataram ka Cirebon. Nah, janten pang aya di Rancakalong cenah nurutkeun dongeng pun uyut. Gitu tanya. Dugi ka punaki dugi ka Abah janten nalika harita painten karuhun Rancakalong Peryogi cenah ku bibit pare. Oh, nah, gitunya. sabaradak kitu nya painten unyukan painten ka Cirebon. Nya saur ti Cirebon mangga da binih pare mah kanggo sadayana. Nya ngan cenah aya amanat lamun sanggup eta cenah nyekal amanat pek canak bibit parena kumaha cenah amanatna jung cenah bawa bibit pare lajeng cenah alatna tilas nyanakna canak sareng anu can asup Islam cenah kada asup Islam. Nah, kitanya ya pakait nanya salah eta pakait tanya salajengna panginten sabada unyukan para tokoh di Cirebon ti Rancakalong nya uih ka Rancakalong nya di Rancakalong painten musyawarah para karuhun baheula cenah urang teh dipasihan cenah bibit pare tapi cenah alatna kedah dicanak bibit parena canak alatna canak sareng cenah kedah anu tacan asup Islam cenah kada asup Islam sangem urang teh ngalaksanakeun. Oh, gitu. Nah, nya saur para karuhun painten nya cenah sangem aya kitu mah nya cariosna nya dokap di ka Cirebon. Nya cenah sangem lah ngalaksanakeun eta amanat. Nya cenah jung we aya geus sanggup mah di ditu di Rancakalong nya gancang carios nya bibit parena dipasihan. Aduh Tarawangsa di sana ka Rancakalong sareng can asup Islam cenah panginten urang asup Islamkeun nya kasaurnakeun dicanak we bibit pare sareng alatna ka Rancakalong nya ku para tokoh waktu harita nya disangama nya gancangna canak we aya we di Rancakalong bibit pare janten kala mangsa bibit pare di Rancakalong teh kitu. Oh, gitu. Sanes di Rancakalong bibit pare namun nyanak bibit pare ti Cirebon ka Rancakalong lakona kitu. Nya salajengna cenah kumaha nerapkeunana cenah urang kurang teran diamanatan cenah ayeuna. Kumaha supaya mangkaning cenah urang apan ulah leungit. Malihanan cenah saur waktu sarita
dugi ka kiamat cenah ieu tarawangsa ulah leungit alatna. Tanya painten para tokoh waktu sarita para karuhun nya painten ngemut musyawarah di nuraraga musyawarah badanten cenah ayeuna mah kieu atuh supaya ulah leungit cenah urang. Di mana cenah urang arek ngalapare atawa tas ngalapare ieu tarawangsa urang pake. Eta amanatna teh nya. Tah eta amanatna teh nyaku rancak ke para karuhun nya painten dilaksanakeun mawi kapungkur mah dianggotna teh dina tas panen atapi kaeng disebatkeun tas surubuh jarami ampih pare syukuran kanu maha kawasa eta tarawangsa ditanggap. Jangan logika kiwari kapungkur masa pamendak abah gitunya. Dianggotna teh di tas panen weh gitu di tas panen atapi syukuran kanu maha kawasa teh di mana tas panen anu disebat tadi teh rubuh jarmi tas panen parena diakut. Tadi wawancara saya dengan Mbah Cece tentang sekelumit sejarah perkembangan tarawangsa, asal usulnya, kemudian kondisinya pada saat ini, dan juga animo terutama generasi muda pada saat ini. Terima kasih pada yang sudah lihat channel YouTube ini. Tolong bantu subscribe agar channel ini terus menayangkan video-video menarik, dan mudah-mudahan sekelumit wawancara ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Salam Ad 78 Dol.